Cerita orang ahli-ahli Allah Subhanahu tadi Kiai anu maut Kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana jamankan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deleun agak saliwat naga atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi geus batur cak jana geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maut rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu urang masih keneh nyaritakeun tentang diat muasik keneh panjang lalakon moal kabahas datang ka puasa hareup yes ya mah urang ngajina santai bae asal nganyahokeun hungkul jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleuk sagala rupa bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia keneh dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangket pan guari mabok teh geus dijadikeun tren anak muda lamun teu mabok wah ortodok namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutu geus teu make Al-Qur'anul Karim tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina mun muson atuh datang ka paeh lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong sakit kumaha teh cenah lamun di DPR eta mah maningan ge digantung habek teman wah pemerintah eueun nu teu korupsi
lillahi ta'ala eueun teu korupsi beneran ya mah hese moal dibaturan lamun teu korupsi. Aduh mangkana ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masya Allah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung. Tangkepnya di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkep penjara. Keluarga deui dipaksa titah jadi hakim, tetep gideg embung. Asupkeun deui ka penjara. Keluarga deui titah deui embung deui. Akhirna diracun. Imam Hanafi diracun. Bos sakitu gede da. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun. Serinya. Seri diracun seri. Coba dibojong. Seri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna. Kaula mati syahid cekna teh. Sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusud ke para syuhada-syuhada. Bener teu kaula. Genep hari maut. Maut diracun syahid berarti. Ya Allah, ya Rabbi. Jelema gede, embungeun jadi hakim. Kuari mah yang jadi ketua MUI nyogok. Hayang jadi Kapolres nyogok. Hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok. Janu kasogokna ge kiai. Nyogok eta mere teh nyogok. Kiai dibere seserian. Ai kiai bego. Dibere ku calon wali kota seserian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Oh. Karim atuh komo RT. Kiai rage seserian. Menta deui kiaina bego. Kurang gede. Mantak mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i, tingali Imam Maliki, tingali Imam Hanafi. Ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul kiamah ku urang mazahibul arba'ah anti dunia, anti duit pemerintah. Coba teangan di Kabupaten Tangerang nu embungeun duit pemerintah. Bawa ka Cilongok deuk dijadikeun jimat ku aing. Aulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh. Serang hese Pandeglang coba teangan. Nu anti duit pemerintah. Nuturkeun Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Syafi'i atuh dipaksa mbung sarua we. Mbung duitna jadi mufti Imam Syafi'i. Anti kana duitna. Tegar nu mantep. Imam Maliki sarua bae. Datang ka duitna diangsongan, ditenden di juru, dibagikeun. Imam Hanafi boga anak, kemudian anakna ngadahar apel, pamere ti raja. Kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna. Tonjok sungutna calang. Kaluarkeun sia. Anak aing haram kudu ngadahar kos kieu. Moal jadi jelema sia. Cekek keluar kami karak di inuman siap ayah di urang nu kos kitu ceng ye ti bupati ye mam bil barakah
carita orang dituturkan Imam Syafi'i orang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf orang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacek cok mana nungeuna ikhtilafu ummatir rahmatun silakan ta eta nama teu dipacek cokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh nu dipacek cokeun tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah tuh ulah nyeunan proposal bae oh ieu mah keur salat Allah akbar geus katari wancan ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladhdallin kiai tolol tuturkeun mana umat kuari Masya Allah ilmu masa gudang warok namana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihulah dihela masuk satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha tak kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo Masya Allah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel duit ti pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah paneta weureunna geus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui meureunna mentang mah kekedohna tah geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak tidak khusyuk ke sholat hese jasa Masya Allah nah iya orang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh orang muringkak bulu helanan kadanan orang ku apik secara kos gitu muringkak bulu we atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entudan mah ada rese jas keur carita orang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala tadi kiai-kiai anu maot kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwat ge atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluran anak kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung kene tinggal hiji deui mentak hesek sedengkeun bebah-bebah Lutfina geus kolot dekasaha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahoeun sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus nyanangan sakadar cerik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi
Kiai anu teu boga HP, Kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu bogaan TV, bener. Tapi nyana sok milu ka tetangga. Atuh sama keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur tah. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya nu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah. Ya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah, nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna, kiaina teu tararis. Urang silaturahmi ka kiai. Kadenya amanat ya. Dideuleu ku urang dukung nomor sekian. Si ade. Atuh murid mah daek bae orang nyana mah geus diwawalan. Pan eta teu sejuk. Sakedeung deui partai. Beres pilkada moal kobol deui partai. Kiai geus baroga pilihan kabeh, nu PKB, P3, Golkar, ge kiai blon ye. Bangsa ke Demokrat ya. Lain hayu ngararaji bae, lempeng-lempeng ke. Ulah loba pas ini, akibatna pas ini. Ayo, kiai anu kamari puasa Rebo kebelah dia. Nu puasa Salasa kebelah dia. Ulang hiji. Nah naona. Ngeblon-blon awak. Lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae. Geus urang benerna mah jacek Allah. Kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan. Tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa Salasanya? Di dia diuk. Di dia ulah. Mungkin dah. Bagus. Beres silaturahim mal ka dijadi deui lah cek cenah ieu. Bodo, teu kadi kitu masalah. Giliran werda kebal di suratan ku jadi. Bos, sini dong cek. Jangan saya makan puasanya Selasa. Enggak apa-apa, bos mah, kecuali yang bukan bos. Kiai oplo teman bos itu. Tiiskeun diri engke ka bawa tiis umat. Meureun nu mantak teu nurut ka nyana ge urangna meureunana encan layak diturutan. Geus jauh ku berarti Quran, hadis. Geus ulah aya hawa nafsu. Sia teu nuturkeun pamarentah awas ya. Jeung masyarakat ge meureunana naik tuturkeuneun mah nya ge nuturkeun. Teu kudu hese-hese. Geus sabodo sia tuh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab. Geus masing-masing bae geus beres. Ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulang ngaji ka aing. Nggih, tungtungna mah nu ngaji we di nyana. Teu tarariis masyaallah. Kurang teu hawa nafsu. Kadanan ku ngomong kieu bala nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo. Tama keur akur bae jeung aing ngatam deui keur henteu naon. Teu ngeunaheun pan. Ieu mah sia teu nuturkeun aing pan kiai. Sagedeung da aing jadi abuya. Sia si telok nyebut abuya ka aing. Kiai pan aing. Anu nanya kemana Mang Haji? Bae go sia. Kiai atuh. Teu ngomong kiai sia ka aing. Teu kadeuleu udeng-udeng aing. Sorban aing teu kadeuleu. Kiai ka mana? Tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tararis. Isuk mah mama atuh. Kiai mama nukan ka mana? Hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu. Urang lempengkeun hayu lalaunan. Insyaallah. Iya ngaji urangnya di negara urang jelas-jelasan geus teu kapake. Teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda. Demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia. Tahun nu kamari mah kitu, tahun nu kieu kamari mah kieu. Hukum teh teu paten. Tapi hukum Allah mah paten. Nu nyieun langit bumi Allah, nu nurunkeun hukum Allah, nu utar atur Allah, urang bakal balik ka Allah, ke dipertanyakeun urang
tanggung jawab di harapan Allah. Namun ingat kadinya sararian sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati, sabaraha abu ku Allah, sabaraha bupati nunggus koit bakal ditanya nyana ku Allah, sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah. Kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah. Eta ketika orang ditanya di harapan Allah, emangna Allah bisa dibohongan ku urang? Kula nggak hukuman gitu Gusti, bener sih karena Allah, bohong sih karena Allah Gusti, bohong sih ya seetik lah karena itu neraka. Emang Allah bisa dibohongan? Allah maha uningat sararian bandurang ya Allah. Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panah natea seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit aya nu dua kitu tah. Jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna, ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancap ka jero beuteung. Nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales pembalasan anu lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lain cos cep hiji kuari mah dua tak ieu hitung mah hiji apa dua mundur hitna ya dua fasintani hitung dua. Masya Allah dua asalnya hobanya mahalana ya balik bae ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selebeng bleng so lah kiai teh teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha sia bae atuh tenah urang gaji bab diat di awal teh ka ieu ya nyaho mah nyaho bae. Namun ditanyaan saurang-urang namun nu bisa balik nu teu bisa teu balik atuh loba nu teu bisa aing mere dahar ka nu teu bisa loba kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing teu lulus ieu murid dah aja nu bisa ge ngaku teu bisa we aing cenah ngeunah dahar di dieu rugi nu bisa we cenah balik sorangan. Asalnya orang nyahukeun kena menanggan jarak. Masya Allah sanajan teu dilaksanakan wala yaskutu arsul tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatu mudihazaid nganiayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang datu mudihah ngarana na eta teh gapan wajib kudu bayar diat. Nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageur ku rapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya. Kau mau nunjuk ke panasilin kalau semua merendah obat panasilin manjur jasa pada orang itu panasilin. Masya Allah panasilin mah manjur lain lalagaan sebab kula kerletik eta obatna panasilin jeung mantri teh make sepeda damas di tukang naya tas gede so lumpah asal aya budak bae kieu eureun nya nama siap wah boroknya geus teu ditita deui ya panasilinan ku aing sia
berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya mana silin ya di aing totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kebe tahu kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun biasa sangkilang teu digerokeun ge liwat emang nyana ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari mah sakitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini ira datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah ya Allah ya Rabb iya ente suka segitulah nah kos kiai aya ilmu di nyana aja meta teh kudu diondang ngomong teh diondang henteu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong yana carita hukum tek carita teh diondang teu ngomong kapeu jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik kring dikilik kring dibere jukut ngingkringan kuancang jadi bere jukut aya ngingkringan kana pingka iya kiai kuari kiai pingka ya udah dikilik wae Masya Allah aduh tetep tatuki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan diat terhadap Ki Umar kugas cager teh gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifan nu di luareun sirah andai kata dibacok dina peleba cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ke dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib bayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tuta tatu nu eta Ki Musonib kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki Musonib di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2 mata kan tambah hijian nomor katilu jafnun talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna naon ngaranna urang mah talakop mata ieu naon ngaranna kelopak mah ieu na tah ieu aing mah nanya ge
orang boga teh nyawa ngaran deui tah kalau ieu kelopak mah ieu tah ieu naon tah ieu alis ieu tah lapok mata tutup mata kap Masya Allah karim tanya orang bah mereka opat anfun irung sumur kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sih lain hijian gitu ngeus dibahas ku ulama Masya Allah karim kayak teka genep lisan letah kuma mengerusak letah ketujuh sinun kuntu kumaha mun ngarusak kuntu nampili ngerungkan kuntu bau gerak sakumaha batu kali rungkan kuntu atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae kuntu kurang hebat rungkan serem kadang aduh Masya Allah udah karungkan gitu kuntu nomor kagenep nomor ketujuh untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pepentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan ndogna nu dua cek urang Jawa mah peli cek urang Cikupa mah pler aing itu dijelaskeun kumaha dijelaskeun ka deui ku awewe garila cek awe aing sanu ni tangga aja sia kae aing ngadek ngebahas peler ja aduh ieu wae gaji geus komplit mun urang ngaji fikih kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari aya seurina aya sedihna aya ayah wewe datang nini digendeng muriang gitu kula kasurupan udah dibawa dia tuh nanti jenah lain kasurupan gitu ya geus kolot nini muriang sakarat nah hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui yang dibawa ka dieu aslina di mana ya Karawang wah lain deui di Karawang kari umur sebenarnya saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digendeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai aya naon emang ni abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dieu kajawa di kuku lagi kurang ada yang seri di mana deh di dieu dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditajak keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu juga maut salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kula teu bisa ngaluar-ngaluarkeun kos kitu teh teu
bisa jadi sebenarnya cai kena balik bae teh mah geus lamun deuk masang susuk cek ulah seetik dia setengah kilo maksudnya abadi keluarga juga orang bisa dijual segede kilo leutik aduh insyaallah itu cerita hese memang hese sakarat nu make susuk bagus lain hiji lain dua ieu mah aki-aki tahun kamari ieu kolot nu sakarat kamari loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys tah kuari ulah sok wani-wani make susuk nya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek lah kagok bengek sia mending paeh ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah kan ditu kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kubaha kemudian 16 jildun ye nu bakal dibahas ku urang satuan-satuan anak geus anggeus al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibacaan geus teu kudu urang kurang karang deui hararese geus tinggal macaan kita bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku ari deuk dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye celi nya Innu minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang ku ari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gaya di inu mau ulah abong-abong suci ya yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah sakilah hirupna rendah henteu tawadun henteu ngaku henteu aing pangeran sageus ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugi dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadengi
sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sanga teu kazamanan para wali sanga kamari zaman Syekh Nawawi teu kazamanan Syekh Nawawi kuari zaman gitu Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah deuk ditahan zaman Kiai Fudoli ayo tak orang gede kurang dibere tak cili jangan ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet dibere ceuli ku Gusti teu bere ngadenge deuk mah hoti mana oh siapa teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab jangan tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge wari mah torek ke torek dengkok tamah teu bisa tamah tuh torek geus dicabut ya kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pahala menang diganggu ya celi celi lamun eueuh ieu tamun eueuh daun celian urang mah bisa ngadenge nu mantak tina daun celi teh beda-beda jelema aya nu daun celina gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun celina rancung kadinya arahna aya nu daun celina teliti kitu arahna aya nu daun celina kos kieu ka dieu gitu teh saliwang tah kos kitu mah ayo aya nu daun celina ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu ah ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ya ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ke ku kolot baheula mah kanyawan aduh ya budak bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli koe ka zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrab di Doyong yahuan jasanya dah ceulina bagus budak masyaallah kula sok ngadeukeutan hajunanya bah ceuli kumaha barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu ceuli tah ceulina kos kitu barahan ditengetkeun we bener di teh ceulina kurang bagus kunaon mah saliwang bener mantap gurang narjanya ka ceuli-ceuli mun mamang kakula didelekeun ku kula ceulina pernah belajar di bapak kolot baheula kawan tah datang ka pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artina dijodohkeun jeung anak abah almarhum de dieu abah ka dieu dideuleu geus keong bae geus teu kebal ka jero mun bisa mah ulah cenah tuh kolot baheula kos kitu kunaon emang kurang bagus ceulina kula jak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi teh jeung jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh ceulina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh angkeuna loba masalah lamun pelit mah kajen kumaha diperhatikeun teh bener dikulinya ka diceuli nu pelit kuari ge pernah belajar aduh lah cenah teu kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya ye tuh ngaji di Paririmbon mau guruan oh ya mentak aya ciri ceuli da ye kuwari wal mazhabu wa nabil hunaini di atas
lah hukumatan nurutkan cek mazhabnya tadi ngarusak dua celite wajib bayar diat celi digodot Muki Umar Kuki Zaid cempring sakumaha celit embe nu hiji deui spring tete celi Ki Umar digodot dua Kuki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sembarangan celi mah nurutkan cek Kangjeng Nabi celi mah ieu sabelah 250 ya Allah membantak fil udhul khamsuna minal ibil ngarusak celi 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harga berapa 100 juta nah teboga duit mendingan songkeun celi ya rusak celi aing ya anjang lebaran teboga duit ayo celi ya Allah lain sekadar totorog lah hukumah sekadar dipentak itu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa badun bikisti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparoti dia kaluhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal kitu bae teh mangitungna diukur ku urang celi ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 sabarata nah tinggal dihitung ke mana beratna gedena nah geus araradil celi masyaallah kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi celi ngadenge kuaris Zaid jeung Ki Umar ribut dijotos Kuki Zaid makaning jotosan besi wow. Besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta waduh permainan Jakarta teh besi nu mentak di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus mah salah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kudana salah besi mah lain kos kitu nyahoan mentak pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito saya tak Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali rapihan karena jadi temenang sambarangan jotosanana kuda-kudana sepakaman wah ya Ki Zaid mah jago cengkareng aslinya nggak tahu kamu jotos torek ternyata gendanganana pecah KTHT periksa aku THT wah ini sudah tidak bisa diperbaiki sebab ini mah gendangannya pecah terus dikorek diperbaiki aja supaya ulah ya baik itu infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daunna mah aman-aman tapi fungsi celina jadi torek kuari tetap walau aya basahuma lamun ngatepungsikeun Ki Zaid kana dua celi padiaton diat bae tetep padiaton diat bae wabi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah bae teman nu kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetep diat diper ikhtilafkeun pacekcok kumaha memutuskan anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek
ieu mah Ki Zaid teh gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na geus torek kebanyakan mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh tas di itu sial lain heuai tas di itu dari torek eta aduh torek kok kitu ngomong hayang nyana bae yang teu bisa lalauna nu torek mah abe pajar ulah torek maksudna nyana ku batu ieu sorangan mah ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus tengah jalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ieu ja torekna mah geus torek tah kumaha tah walau koto aya bisa teh mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wa biqaulin tetep diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab